pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau pada penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Binatang sia raja tewani ngabongohan curang sia setan cek dalimin bari rikat ngogoreng teo hudang opanan sia oge lain curang gitu modon nguran ku taneuh kana beungeut ti jantra ngahualkeun bari ketak saya ga bisi dalimin narajang deui ngan Andi geus bisa pinta deui sanajan bari panona rucang riceung keneh manehna ngagentak man corelat ka hareupeun dalimin ngecegah dina tandang sayaga bae layanan diri kula badaya candeng selain tadi teh ceuk Andi ngabrehkeun panangtangna sanajan panonna mah masih rucang riceung keneh. Hayo hakan atuh sia ku sia butung ceuk dalimin bari hagetna keur nyebrutkeun peureupna ka dieu cek Andi bari ngakentak nyerong hiu ngahambatkeun leungeun ka tuhuna sedengkeun leungeun buntungna ngatius rek ngahancar kareham plos boh takisan boh leungeun buntungna pada ngahanca angin lantaran dalimin dikat ngejat ka gigireun Andi kituna teh lantaran ngarasa bangbaungeun lamun kudu balitungan deui jeung leungeun buntung anu geus karasa kumaha hebatna cacakan lamun manehna teu bener-bener tahan uji tali oge teu mustahil geus ngajoprak montong dedeuyieun sia buntung cek dalimin bari ngahembatkeun peureupna rek ngadagor puceuli lokaya Andi rikat nyerong ngencang barengan leungeun buntungna sedengkeun suku katuhuna ngangsot ka hareup des pameupeul dalimin beunang ditaki siu peureub katuhu Andi ngatius rek nyengsolkeun sareham ait polos dung cek dalimin bari ngakieukeun sirahna corewat ka kenca Andi bari ngahembatkeun peureub rek nyasar iga burung Andi teu cileureun kalawan teu ngarobah kuda-kuda manehna sakilat nontogeun leungeun buntungna kahandap ngagunakeun jurus malang putung mendaran pisan kana pigeulang tobat dalimin ngakuak bari mundur ngejat tetela kuatna teh manehna ukur kekerepengan lamun seuk ningang kanu sajen mah pasti geus langsung cicir naon eta teh baraya beut siga pragi nyacag daging geuning euy Andi ngaehkeun lantaran mireung lawanna ngalugas bedog anu pandena teu beda jeung bedog paragi nyacagan daging keur nyacag daging sia buntung hieu okna ngacorelat nyambetkeun bedogna anu ngahiu teu beda jeung pangolah parahu Andi ngagentak nyebut siku-sikuna terang kuriba bedog dalimin teh ditarah ku gerakan capiturang tapi Andi lain deui ngaranjugna ulah-ulah bisa digiwalkeun bedog dalimin teh ngadon terus nyuruntul dina kacepatan anu luar biasa sarta ngandung tanaga dorongan anu kacidah hebatna nepi ka manehna kapaksa mundur hakan bedog aing sia butung dalimin ngejerok bari terus nyuruntul lantaran ari hayang ngalepaskeun bedog tina capitan siku-siku mah kacidah hesena hatena mah geus ujub sakali ieu mah si buntung teh moal bisa hojah deui ulah bisa bangkar dihancak ku bedogna tapi pikeun Andi mah teu matak jadi seber gentak manehna narik siku-sikuna bari ngacorelat ka kenceun lawan anu maksudna rek terus ngagunakeun gerakan pangalmui walau kaya ieu si dalimin ka cida hebatna
Eta masa kilat manehna malikeun awak 80 derajat marangan gerakan bedogna anu geus teu heula nyuruntula. Andi geus ngaranjuk deui bae. Tina hiuk angin oge geus bisa ngajudi lamun pangadek lawan ngagunakeun tanaga jero anu diangame. Lantaran eueuh deui kesempatan sedengkeun siku-sikuna geus diasupkeun kana cangkengna. Waktu ngajoreat ke gigir tadi kapaksa daek teu daek Andi nandonkeun leungeun buntungna di dina kekuatan anu dibarengan ku tanaga jero sapinungna. Hiu cerak dari deuk geunana pada ngajareg-jeg. Ngajareg-jeg ke tukang. Bawa Andi bawa Dalimin duanana pada kadorong ku dua kekuatan tanaga anu bentrok. Bari hatena sewang-sewang ngerasa kaget. Dalimin ngasa kaget bireungeun leungeun buntung Andi anu tetela teu cecel teu bocea lantaran cek pemikiranna salila ieu can aya nu bisa salamet dina sabetan bedogna dina jurus untuk kala. Hatuh Andi kitu deui manehna ngarasa helo ku kakuatan bedog lawan anu teu keruang teu leuwih teu beda jeung pangolah parahu tetela kacida hebatna. Montong kalakah colok sia berat tadah yeuh. Iya, Dalimin geus nyepurut deui bae. Nyabetkeun bedogna ngabubat babi tina gerakan huntu kala. Andi sakilat ngawangun gerakan jukut riwut. Plos. Bedog Dalimin ngana ukur bisa nyabet angin. Montong kadon luga gerigig sia. Pas kunyuk sia teh buntung. Lawan ieu bedog aing leuh. Lamun nya masih lalaki. Cek Dalimin bari tetep ngebubat pabit bedogna dina jurus untuk kala. Anu kacida matak seber napikeun anu hengker mah wawanena mah. Dalimin geus mimiti ngarasa aral. Manehna ngarasa asa diheureuhkeun. Badan Andi digerakkeun dina jurus cukut riwut anu tes tuning hese pisan ditoya. Sanajan ari katempona mah suku Andi mah teu robah saeutik oge tetep ajeg dina tempatna. Ulah waka ngecauwi sia ibu-ibu wae euy. Sia nguran geracak-acak ta badan aing. Andi bali nyerowok. Tumrapna ka Dalimin lain deui matak nama amarahna. Ngarasa diheureuyan ku nu jadi lawan. Ongko mah panas deui ku pok-pokan anu jadi lawan. Modar sia ayeuna mah cek Dalimin. Bari terus ngebubat babit bedogna nepi ka jirimna. Nu aslina mah teu katempo ukur kalangkang. Anu jejorelatan mang puluh-puluh ting pelesa. Ditu ti dieu. Tapi sanajan kitu tetep badan Andi teu bisa kabeunangan. Sajeroning kitu teh Andi mah teu nakis atawa malik narajang. Cukup beraya Dila mah Andi ngakorowok. Bari ngajorelat luncat kuliwal manehna ngaluarkeun haur konengna. Kenaon sia ngaluarkeun dokrak untung. Adieu sia urang cacag wae. Urang jen suluh dah. Dalimin seuri cek pamikina pangna Andi luncat teh lantaran geus ngarasa paur ku gerakan bedogna. Coba-coba we tah panggebuk kasur teh. Ali bener mah Andi kabutuh kersuluh. Gerak caca guru haur kula cek Andi. Hiya can nyaho si laing teh. Yo sia si Dalimin jago tanjur sela. Cek Dalimin pinuh kurasa takabur. Ngagentak nyebetkeun bedogna Andi tengejat saeutik oge ukur ngadengdekeun badana. Ngabarengan ngaheak haur koneng dipake nakis bedog Dalimin. Beletak. Bedog Dalimin beunang litakis sarta manehna ngagentak mundur ti bawah ranting. Tetela benturan haur koneng teh lain deui hebatna. Bedogna nepi ngangkorewang bentrok jeung haur koneng anu karasana bobot ratusan kati. Ugu dampaleungeunna mah panas nerep-tep anu saterusna karasa nyanyautan. Nah make ngejat Dalimin Andi ayeuna mah nyebut ngaran
kakaranya yang ngaran teh Dalimin urang tajure sewa. Mentong lo baca caping sia. Dalimin nyebutkeun deui bedogna sorana meninggal hiung cing cirining digerakkeun anu dieusiku tanaga jero sapinuna anu lain heuleuykeuneun. Geus komo sambaran angin mah. Anggang kene oge geus karasa nebak kada beungeut. Andi teu loba sodeka langsung ngaheumbatkeun horokonengna dipake mapag bedog lawan, tapi sakali ieu mah Dalimin mung ngalaman 2 kali ngadukeun bedogna. Lantaran ku sakali oge geus cukup pikeun manehna ngan ngukur kana kahebatan horokoneng anu jadi lawan. Ku kituna kalawan gesit nakar Dalimin ngarobah gerakan bedogna terus ngulawit ka handap nyingkahan horokoneng. Tapi gerakan manehna teh tekaneug terus nyerepet rek mapas cangkeng. Andi mundur bari ngulawitkeun horokonengnya nyerong ngatuhu rek mapag seseukeut bedog. Tapi Dalimin ngegentak narik leungeunna ngabarengan badanna ngacoreat ka katuhuan Andi. Hiu bedog ditigaskeun ka katuhu maksudna silah lawan rek di sakaliguskeun digelencengkeun. Tapi Andi lain tesurti kana maksudna seetik oge teu ngejat tapi ngadon ngageserkeun kuda-kudana nyerong ngatuhu ngabarengan gerakan horokonengna rek ngahadang seseukeut bedog anu rek ngagelencengkeun silahna. Dalimin teu eleh rikat gentak narikeun bedogna sarta langsung dirojokeun kana kakemplong. Andi rikat suku katuhuna sarta langsung ngagerakkeun horokonengna ka handap rek mapag seseukeut bedog. Tapi Dalimin terus nyuruntul sarta badana ngaradak sapinuhna jelas rek dipake ngababan suku. Lamun Andi tetep teu ngajatang tuh horokonengna geus bisa ngebencarkeun silah nu jadi lawan. Tapi suku oge moal bisa salamet dirampalkeun ku bedog Dalimin. Ku kituna ngegentak Andi luncat ka luhur bari sateka pola nyabetkeun horokonengna rek ngisip-ngisip sirah lawan. Tapi Dalimin tetela kacidalingeusna. Mireung sirahna teh dia rek dihancak ku horokoneng sakilat manehna nyabetkeun bedogna ka luhur ngabarengan badana anu semu dengdek prang. Horokoneng geus bisa dihancak ku bedogna sorana ngebelentang lira diadu jeung besi. Lamun Andi mah ngajawa akibat benturan bedog lawana anu ngandung tanaga anu lain bantrak-bantrakeun. Dalimin sorangan nepi ka ngudupuk kabawa ku tanaga sorangan akibat mental kana horokoneng. Hebat euy, rok-rok teh butung, ceuk Dalimin ngakurinjau hudang. Lain deui kagetna lantaran horokoneng lawan teh kacida hebatna. Syukur ari kapake mah Dalimin. Penasaran keneh lin. Ceuk Ani bari lain deui ngerasa kagetna ku kekuatan tanaga lawan. Pasti butung. Saat can bejat masih lain can sudah rasa ningati. Hiya. Dalimin nyerepetkeun deui bedogna rek ngahanca cangkeng. Cukup. Andi ngarempotkeun badana bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu tang platau. Bedog Dalimin sakali ieu mah diang teu mangap mulia nepi ka potong jadi 2. Sedengkeun horokoneng mah terus ngubeng sarta terus ngadius ka handap sarta teumis deui. Bletak horokoneng teh. Beh pentok jeung bin surang. Tobat. Ampun. Aduh. Ampun. Dalimin ngaguak keceak dengek. Ampun-ampunan sarta kudupruk. Manehna ngudupruk. Tenggelan horokoneng teh sajabana teh nyari kaksana. Panasna kapina-pina anu ngajadikeun dirina leungit budi ilang daya nu antukna Dalimin ngajodoprak teu walakaya. Ampun, kula neda hirup. Ampun. Dalimin antukna ngakukuk teu kuatna nyeri. Geus leungit deui kalakianana. Aduh, ampun.
kuring dah hirup geus teh era deui ku awak jangkung jalugjuk manehna terus ceurik teu beda ti bolon anu ditinggalkeun initnya baku kolotna. Cipanona terus merubut teu kuat nahan ka nyeri. Har kieu geuning ieu mah jawara teh. Ki Janta teu kuat haen seuri mireungeun Dalimin anu ngageunggeui. Sasorangan atuh da kuring mangan saukur aya perlu kakarna ari anjeun ujug-ujug narajang tanpa bemakrama. Ampun para lu maos kula lepas da saksasar. Ampun Dalimin teh sirikna acong-acongan minta hampura bari teu terus teu eureun ngageunggeui. Memang ti tadi oge kula mah taya niat teu nandasa ngan si laing we anu murugo ceuk Andi bari kacorelat lantaran ngadeukeutan Dalimin kantaran kaneurkeun Dalimin oge ngadon narikan deui ceurikna. Andi ngagendak mulu ka kebon anu aya sisieun jalan maksudna rek neangan karna tapi lebeng teu kapanggih tapak-tapakna acan taksiran ngarasa sieun ku Andi atawa ngarasa erak ku mitohana. Matakna ari jadi jelema montong asa aing jago ceuk Ki Janta bari naik ke sirah Dalimin anu keur nyuh. Aduh ampun. Aduh Dalimin meuni awor teu pira pada ukur diteke lalaunan sanggeus karuhan karena eueuh Andi ngahuit ka Ki Janta mere isyarat pikeun nuluykeun deui lalampahana ngajugjuk ka Cicapar. Dalimin mah ceul bae ngajoprak dina taneuh bari teu eureun kegerungan bari acong-acongan minta dihampura. Maranehna ngakeureudi nuluykeun lumakuna samaruk Andi mah masih di dinya. Terus saya Dalimin mah nyuuh bari gegerungan bari acong-acongan minta hampura. Pamirsa ti heula teh basa karna mimiti papanggih jeung pabarja sanggeus nepi ka imahna anu mencil di tengah kebon teh teu beda tinu nyaung-nyaung puguh we dina dekna ngobrol teh es tuning sama menanakel. Sanajan bener antara karna jeung pabarja teh anyar pinangih malahan make ngalaman kudu patelak heula teu burung we upek keur mah memang duanana sajalan pada ngamusuh ka Gumilar malah untuk nama maranehna badami nyeun akal tarekah pikeun mulangkeun ka nyeri ka Gumilar anu geus dianggap musuhna kabuyutan. Pangpang nama pabarja anu nyongsrong hayang malas ka nyeri ka Gumilar teh manehna kanyarian ku itu ku ieu ku jenatna pasal hapi ku Pa Asmita malah ku Gumilar maleuwih-leuwih. Manehna nepi ka kungsi ngalaman unggah balewatangan nyaeta waktu baheula di Cigodeg pamengpeuk rek ngarampas perhiasanan Neng Sumari anakna Juragan Sukaria Bandar Besar dikontrak dina mareu. Sok sabenerna mah hal ieu teh mangrupa sabab jeung akibat tina perbuatan manehanana sorangan. Make hayo mika bogoh ka pamajikan batur nyaeta Cesusi. Salah. Nya si indungna Gumilar anu harita teh Gumilar mah masih keneh leutik pisan. Nepi ka ngajadikeun Pa Asmita teh dibui sarta terus abur-aburan jadi jalma buron. Atuh mah si kadungsang-dungsang neangan nu jadi anak. Itu Gumilar najan bener hirupna teu katalang salah kapan nyahona kainung bapana teges teh sanggeus dewasa tapi sakitu pikeun jalma anu hayang bener sorangan sadajan cek batur masalah sakitu nyata anu jadi bibit turujit piang kesalahan teh
nyokok dina dirina ke we pabarja teh make hayang malas kanyeri kagumilar. Ngan nya kitu saukur kahayang da hatena mah jejeri lantaran kumanehna geus kajudi moal pikuateun ngalawan. Dek menta bantuan kanu jadi guruna deui era lantaran batina mah ngaku yen manehna sorangan nu salah. Sedengkeun guruna sorangan anu ngaran Bahwi Kalpa anu matuh di padepokan Cigalontang centang tu bisa dipentaan tulung ongko deui manehna teh. Ku guruna teu cucud ngan manehna boga andalan anakna nu ngaran Dalimin ku manehna sina terus ku guru kabihwa ka Bahwi Kalpa. Lamun engke geus bisa disanghareupankeun kaparangan ku manehna dek dipentas pikeun males kanyeri kagumilar. Tapi lila kalilaan mah maksudna kitu teh teu dilaksanakeun. Pang nama geus kaburu lapor manten ongko deui manehna geus ngadenge beja yen gumilar teh ngabogaan anak lalakina anu ngabogaan tingkat pangabisana anu meh-mehan mapakan kanu jadi bapana. Ayeuna gok jeung karna anu tingkat pangabisana geus kauji lain handap-handap oge kabeneran manehna teu beunang disebutkeun mun gumilar. Oh mau kadengena ku ceulina mah pisan yen karna teh muridna Bajagur kahayang males kanyeri kagumilar teh jadi kaudang deui. Geus kitu dek paradami sanggeus ieu samiuk nya tujuan bring arinit nepungan Dalimin anu imahna teu pati jauh. Ari Dalimin ngadenge caritana yen bapana baheula teh kitu juk purung di gue nafsu mangyerikeun kanu jadi bapa. Ngaran-ngaran jalma anu sugih kawani sarta boga andalan pangabisa. Nu ceuk pamikiranna mah moal aya nu nande kasebutna murid kahiji Bahwi Kalpa anu di Cigalontang mah minangka saehuna. Nya dina hiji poema Dalimin jeung karna teh arinit di tajur sela maksudna dek kasih capar ngajora gumilar. Tapi cenah rek tibeurang karna moal miluan lantaran ngarasa erak ku dulurna anu geus dipibojo ku wijana. Kajaba lamun ti peuting tangtu manehna bisa. Kitu dadakuna mah karna teh sok ari sabenerna mah lain era ku nyiipah tapi ku sararea jeung ari terang-terangan mah moal pimeunangeun keun bae jang karna ulah pipilueun keun we kumaha mang si gumilar urang rikes tulang igana toman siket betul ay. Nah bade siang gitu mang ngajoraga teh mending beurang we ame sidik karena beungeutna atuh abdi mah tiasa ngiringan sanes kecing ye tapi isin papanggi sareng si Ipah cek karna matakna cek mang oge ujang mah cicing we ke mun geus dicicapar tuduhkeun we imahna is seueur jami atuh mang kuliah urang pada ngarepuk puguh alus atuh pada ngalajoanan mah najan dikarepuk ku salemur oge mang haram kudu ngejat cadu mundur tinggalkeun we ku ujang kumaha ketak mang murid kahiji Bahwi Kalpa teh di Cigalontang ye Dalimin bari nepak-nepak dada digayem kabehana oge ku bang mah tugas ujang mangke kali kabur atau ngubur mayitna we kitu tah kubukna wid si Dalimin teh samemehna mah karena mah teu langsung kepercayaan keur macan apa kana pangabisana katurug ari gumilar teh lain jore-jore wawasena bapak kukutna bae Bajagur kapan teu manggap mulia bah bejo nya kitu kene malah bah jamrong pisan oge kaceluk karung teburung kabeh iga ngecoprak ngalaman pacunang di kalangan tapi karena
teu ieu wani ngabantah, malahan penasaran oge nanya omongan Dalimin teh bisa dibuktikan ieu sababna pangna maranehna papanggih jeung Andi di palebah jalan anu belasna ka Cicapal. Tapi bukti nama gening Dalimin teh di jalan kene geus ngajoprak bali gegerungan teu kuat nyangga wawasan Andi, sedang karena anu ti mimiti Dara Padungdung oge geus ngejat, manehna teh terus kebat balik deui ke jalan gede tapi ngadedempes heula di lebak lantaran ngarasa hariwang ka Dalimin. Sanggeus sabaraha lila kana ngatayap lalaunan nyamperkeun deui. Sampak teh Dalimin keur ngajoprak. Bari gegerungan, bari acong-acongan, sedengkeun Andi jeung Ki Jandra mah geus areueuh, geus kitu mah Dalimin teh disampeurkeun terus disangke dibawa mudun ka arah lebak, maksudna rek balik deui ka Tajur Sela deuk bebeja ka Pabarja. Waktos napa miarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.